turis-turis kalau pulang ke negaranya membawa kesan yang jelek. Hutan habis, burung-burung kagak ada, limbah-limbah banyak. Kan malu. Banjir di mana-mana. Kan dia kapok. Tidak akan ke sini lagi. Iya. Tuh, turis itu akan bicara di negaranya. Nanaonan teh jek turis. Uwa mere beja, abeh teu rugi hirup tingali dina surat wal asri. Ha, demi wanci manusia bakal pinanggih jeung karugian, nu kumaha nu moal rugi? Angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar. Ai sabar di dieu teh lain ditampiling kudu cicing, ditajong kudu morongko, digebug kudu murungkut. Tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun diri tina sagarupa persoalan anu sakirana mata karugikeun kana diri kaituna ka nagara jeung ka bangsa. Hartina sabar teh ngeureujeuh nikreh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjangannya ujang. Heeh kitu. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Anu buta ke dahar batu gitu. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Tai cak-cak ningang huntu laun-laun lebok. Ulah nepi ka kitu ujang. Tah eta teh salah harti ka ituna. Kawas nu dahareun ka ituna teh jajang. Cu. Wa teh apruk-aprukan ieu teh kaleresan dina wengi ieu wa tiasa patepang we sareng warga-warga anu aya dina TV nya cu di TPI ieu. Ha? Televisi TPI, televisi pendidikan Indonesia anu ngagelarkeun seni tradisi unggal wengi Minggu sareng wengi Sabtu. Atuh wengi Sabtu cenah didalangan ku Asep Sudarsono. Wengi Minggu ku Mantep Sunandar Sunaria. Dibalik di mana teh bumina Asep Sunandar teh di Jelekong, Giri Harja. Terus ngali aya di Jelekong saena. Asep Doma. Ah, cucungik sia. Amuing. Ka dieu kitu ka Akang Jeleing ujang. Muga-muga we ieu TPI teh jaya salalamina nya cu. Heeh. Barung jeung KDI ieu. Heeh. Si Astra Jingga ge miluan cenah jadi ieu peserta KDI. Diganti ngaranna jadi Rita Pila. Rita Tila. Anak dewek teh Rita Tila teh ngawiat teh kitu ka urang TPI. Urang Bandung pinoan ati sarerea. SMS kayaknya. Alah. Weh, nguping-nguping. Kasauran sepuh nembe. Naon? Yen TPI teh ngagelarkeun seni tradisi. Heeh. Ulah Asep Sunandar wae atuh dalangna. Da seueur dalang teh Pak Ade Kosasi, Pak Dede Amung, Pak Cecep Supriyadi, eta atuh nono manana Dadan, eta Awan Dede Amung, sareng Eka Supriyadi. Seueur dalang teh. Dalang Apep di Cikampek seueur eta teh wah kader. Tuh. Sareng Deden putra Pak Ade eta teh pan nya engke mah kahareup kana kitu deuleu kitu Pak
Sabab aya nu ngagerenteus ka abdi cing cenah bosen dalang eta wae gitu. Nya. Cing cenah gentos ke mah udah lang waya gitu. Halus dah. Halus. Ngagupai sok ronjatkeun kreativitas urang sararea dina seni. Sabab urang teh dituntut salaku seniman teh dina waktu ayeuna teh harus bisa beradaptasi dengan apresiasi. Gila eta Semar ngomongna. Gaul iku kitu teh mah bapak aing mah. Dina zaman era globalisasi model kieu zaman teh era dina alam modern ayeuna wayang tetap wayang, tradisi tetap tradisi, tapi kreativitas mah terus tiada hari tanpa inovasi. Oh ya iya anu ulah dirobah mah Quran sabab eta mah dawuhan Allah. Margi ai bener teh kapan aya bener ceuk Allah eta mah mutlak, dogmatis, absolut. Mau bisa diganggu gugat deui aya bener ceuk falsafah, aya bener ceuk ilmiah. Sudut pandangna teh aya bener ceuk suara mayoritas. Ceuk umum teh dengan suara mayoritas hasil musyawarah mufakat teh tuh geuning eta kitu Pak daerah atuh dina zaman kieu teu bisa nuturkeun mah apaan urang teh kudu bisa ngigelan kendang eta zaman ada zaman malah di kendang dan untuk idegelan mah kendang gitu. Ya Pak, jeung ulah poho di kana seni urang seni tradisi teh ayeuna TPI teh di Jakarta. Kenapa TPI memanggil seni tradisi dari Bandung? Coba dari Jawa Tengah. Apaan itu teh ikut melestarikan seni budaya kita. Bapak tadi bicara, Bapak tadi bilang martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya rusak, rusaklah bangsanya. Itu kan. Apalagi di Indonesia ini kesenian tradisi ini kan banyak. Beda bahasa, beda suku, beda bangsa, beda-beda budayanya. Beraneka ragam. Iya, beda provinsi pan beda budayana. Pan eta teh bisa diangkat teh. Iya, ke permukaan. Nanti turisnya akan juljol dari situ dari sana berdatangan apakah itu turis wisatawan mancanegara atau domestik. Geuning apa siling domestik teh naon? Domestik anu sok dipake ngabeureman bibir. Nah, lipstik eta mah sajurig. Tuh. Iya. Kan kalau datang wisatawan dari mancanegara itu aset ke negara kan. Maka perindahlah kampung kita ini. Desa kita ini, kecamatan kita ini, hutan-hutan ini. Lestarikan lagi, jangan sampai memalukan. Turis-turis kalau pulang ke negaranya membawa kesan yang jelek. Hutan habis, burung-burung kagak ada. Limbah-limbah banyak, kan malu, banjir di mana-mana, kan dia kapok, tidak akan ke sini lagi. Iya, tuh turis itu akan bicara di negaranya, nanaonan teh, jek turis, bukan ketawa loh, iya. Seni tradisi ulah poho jang. Ulah poho kana pupu mana si dawala. Naon Pak?